Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, lur. eh Mau memberi nyaho ini khususnya kepada dulur-dulur yang mungkin sudah pada tahu pada umumnya kita sebagai Muslim sudah menjadikan bahkan menjadi satu kewajiban ya, walaupun hukumnya sunnah ya teh, dihitan atau disunatan teh sunnah rasul ya, tapi ada orang yang sampai saat ini sudah berumur, sudah tua, tapi kain age can disunatan. Jadi geus kolot ge can disunatan, lur. Kita coba nanya-nanya dulu ke si bapak ini, nepi ka ayeuna can disunatan. Aing ge teu ngarti naon ya kendalana nya. Halo. Halo, Selamat malam. malam selamatan. Rek najan ye bah. Kunaon nepi ka ayeuna can disunatan. Nah, pribadinya orang ngerti sebenarnya. Dengan apaan Islam mah kudu disunatan, Bah. Nyaho, ieu teh. Kunaon teh disunatan? Lain teh disunatan, isigana mah geus disunatan, tapi nya teh nyaho kuncup deui. Nya duka Bapak Wing pohon. Poeun meureun baheulana ya. Sigana mah. Tapi nya perasaan geus gitu da urang teh. Berarti nepi ka ayeuna monyong kene meureun. Ya, ari monyong mah siga cucurnya monyong dah asa teh can disunatan asang geus tah kumaha teh. Oh iya jadina kumaha nepi ka ayeuna teh meureun monyong kene kuncup kene meureunan ya. Kuncup kene tapi duka tah sah teu nawing sholat. Ya, padahal mah menta ka jin. Hah? Menta disunatan ku jin. Apaan loba jelema ayeuna sok disunatan ku jin teh. Manyam Ya. ka jin. Aya budak ayeuna mah geuning lamun keur kieu di kebon di mana sok ujug-ujug nyelek we muka kanjutna teh. Tah mending kitu wae. Hayangna mah kitu hayangna. Masalahna naon gratis di jin. Mending disunatan ku jin, Bah. Ayo, Tah nya mending disunatan ku jin. aya jinna di mana kira-kira nu aya? Iya, ayeuna mah kieu di nu poek di kebon sugan we langsung nyelek kanjutna. Kanjut apa langsung nyelek. Itu Nyaho. aya sletingan. Batur. Batur kayak gitu loba. Budak anu disunatan ku jin cenah. Tapi teh nyaho aya cek menurut medis mah, tapi kan kadang-kadang lolobana kitu. Jelema anu keur kieu tawa budak anu keur kieu ujug-ujug kanjutna teh nyelek we disunatan. Tapi ka kolot tah teu disunatan deui. Pan teu make dana lamun kitu mah. Nanya Gratis hemat. Lamun teu kitu jajal. Oh. Ayeuna neangan kucing anu lapar encan barang dahar asongkeun kanjut abah. Bener, kayu aing mah gareng ngulon. Hitung saya Ya, titah digegel, geuna titah digegel ku ucing, meureun ket nyelek. kumaha lamun gigil ku sia we. Kolot-kolot can disunatan, waduh ngerakeun, Mbak. Cengerakeun. Palingan nepi ka ayeuna can kawin wae. Batur embungun awewe meureun nyahoan can disunatan. Bae geus sancana lagi bebeja heula aing bisa disunatan kumaha gitu. Aduh. Oke.